Jangan lupa like, komen, Dan subscribe channel YouTube Ami Jani, San Ami Jani, San Ami Jami. San Ami Jami. Yang bener ya teteh ya rampok gitu. Hah? turun, itu. Paling amang teh ka ditu dia ayeuna teh keperluan direk mayar hutang amang teh apa baturan. Aja ujang cek saha ya rampok. Kita mana kesel, anu karampogan mah. Amang bade mayar hutang lain. Nya amang rek mayar hutang gitu jang. Apa baturan ya tak aya di lembur eta tah. Cukup ujang biaya begal. Apa kemudian ujang kana mayar hutang kan kumaha kudu dibayar kemudian hutang mah nya. Nuhun saudara Abi teh baheula teh ieu. Kieu barudak kupingkeun ya. Dina katerangan nguningkeun wa ta'awanu bil birri wa taqwa. Kudu silih tulungan maraneh dina jalan halus jeung jalan takwa. Nah jadi urang teh kudu silih tulungan. Ulah silih ngamadorotkeun, ulah silih menyulitkan, tapi kudu silih tulungan. Nah kumbang lupakeun mere, nah aku nginyeumkeun. Bahkan nginyeumkeun aya ganjaran anu leuwih badag dina nginyeumkeun. Terkadang nginyeumkeun leuwih badag daripada mere aya gitu. Nah, jadi nginyeumkeun teh ibadah anu kadidak pisan ageng padilahna. Geuning aya keterangan sing sabae jalma anu rek mayar hutang ya, rek mayar hutang maka sasatoan nu aya di lautan jeung sasatoan nu aya di jero taneuh bakal mangmentakeun hampura ka jalma anu rek mayar hutang. Oge salengkah-salengkahna jalma anu rek mayar hutang bakal dijieun ku Allah Subhanahu wa taala hiji tangkal di surga. Oke, jalma rek mayar hutang bakal dihampura dosana. Tapi sabalikna, jalma anu moal mayar hutang bari geus boga jang mayarna, ya, tapi mau mayar hutang, maka bakal dituliskeun satiap-tiap waktuna hiji dosa. Nah, jadi maraneh lamun boga hutang kudu mayarnya kade. Sabab lamun teu mayar ke dilanggar. Atos. Kitu saudara Abi teh Kang. Oh, bener dah amang ge apa jang. Terus ayeuna kumaha ye amang hayang mayar hutang ka ditu. Pasti geus nungguan ayeuna teh babaturan amang di ditu ya. Kumaha tuh? Jang apa tuh carana ye supaya amang teu kabigal. Supaya amang salamet nepi ka tujuan ka ditu. Aya teh carana jang. Aya Kang carana mah kan akang kudu gegeloan. Meh teu dirampok.
Wah, kudu gegeloannya. Baiklah, aing daripada motor orang leungit, ku begal mending kena bae orang gegeloan. Bantuan Jang, Ujang pangmuakeun dieu. Abe amang bae gegeloan heuh. Siap. Tah, tuh motorna tah. Terus naon deui? Oh iya laanan meureun. Heeh, kan kudu gegeloan mah. Ada ini mah. Iya ya. Oke. Di baju. Kudu. Baju kudu. Depan jadi kaki ngelihat teh gegeloan. Di aman. Iya, baiklah. Yo. Ya. Oke, bener itu kok dilaan. Mang. Jadi yes dia. Udahlah ya daripada dibegal. Ayo. Ya. Iya, kayaknya. Kan katanya lagi gegeloan. Jadi aman nih, Mang. Jempur atuh pangwakan dari itu buru. Standar nata. Yuh, tuh diharap eno gelo. Buru kan. Selamat Anda tertipu. Padahal saya begalnya. Dadah. Dadah begal. Udah begal lagi. Anjing si goblok, anjing suka lain begal.